tolak diri makin kubro banyak maksudnya temenang dirujuk urima dan haramakeun lihurin kadoe wong merdeka kadoe jawa merdeka urima lihurin sopoman jawja sopoman jawja walau qoblal wasilan sajan tolak waha kang nolak kang wis nolak yahur iman kang wis nolak yahur iman walau qoblal wasilan senajan tolak sakoblawati koblawati salasan kalawan tolak tilu wali abdi lan haram kadoe abdin hukuman jawja tolak wahakam wis nolak abid iman isnata ini kalawan tolak roh nikah ini dalam nikah nikihatin antara dalam pira-pira nikah hatta tankiha malah yen tanikah amalah yen tanikah heula ieu man jauh-jauhirihi ing salaki liyane hur nikahin sohihin kalawan nikah kangsa sumayutol likuha mangka kari-kari nolak jawaj ing man watan kodi watan kodi lan tutup opo iddatu ya mungkin kan watan kodi lan tutup opo iddatuha idahe ya man minhu saking jawaz goyiru minhu saking jawaz kadua sama huwa kaya utawi kama huwa maklum kaya utawi kama huwa maklum kaya utawi kaulikum makluman kana pinawaruhu kumalumun bakal dan pinawuruh wa yurija lan yenta manjingkeun lan yenta manjing wa yurija lan yenta manjing bikubulia ing dalam kubule eman opo hasapatun hasapa hulu hasapa minhu saking jauh juga iru qadro au qadruha atawa kira-kira nih hasapa min pakiliha saking lanang kang sepi hasapa saking lanang kang biasa pamaaf tidodin sarta marawanan dipikrin kadue parawan itu ngatelakeun awin ditolak tilu nu
dua. Maksudna teh hari tak kawin hayang ditolak tilunya. Diharamkeun kudu dikawin deui da teu meunang bari mah disebut bain kubro. Mun abid mah tolak ngabogaan dua ka pamajikanana. Haram pamajikanana geus ditolak dua ku abid dikawin deui ku eta abid. Sehingga kudu aya muhalil heula panyalang heula tegasna kudu kawin heula kas batu kalaki sejen jauh deui. Bari disyaratkeun kawinna kudu make nikah anu sah teuing ke ditolak deui ku eta lalaki sejen. Teuing teh kabeak idahna tuluy bisa kawin deui ka salaki nu kahiji. Ngan disyaratkeun kawinna salaki kadua kudu diasupkeun huluna kana bobogaan awewe. Atawa lamun huluan bobogaanana ukuranana eta alqadruha nya. Lamun parawan berarti kawin tuh ditolak tilu pan parawan kieu meureun. Mangga kudu di parawanan eta ku salaki kaduana. Kaya bahasa parawan mahnya geus kawin parawan kene aya Rana Candiwati. Rana naon kita teh ngaranna Rana Bengsat. Candi gawean. Rana Bengsat gitu. Wasuri toragen syaratakeun. Apa konul ilaji anane manjingkeun hasaka. Oko binti sarin kalawan ngaceng. Didakari kadue dakar. Ai ma'ahu tegese sata intisar. Wa in qala lan sanajan ki dikieu intisar. Au ina atawa den tulungan intisar atawa sanajan den tulungan intisar binawi isbiin kalawan saumpamanya ram. Jadi maksudna teh kudu dipenta kasaksian atau pengakuan heueuh marawana heueuh ngasupkeun bobogaan ka pamajikan eta salaki kadua teh tawan teh. Cukup ku pengakuan unggul. Teu cukup kudu aya bukti anu nyata. Eta bobogaan yang ngaceng, eta bobogaan salaki kadua teh. Itu ngaceng mah cuma-cuma tuh. Haram kudu dikawinkeun di salaki kahiji. Ya teh sanajan ieu teh ngacengna bisa pilih nya kubu sabuktina budo kos buktina bisa ngaceng nya lain kudu asongan lain kudu buah karena disinter saya tinggi geus ceng langsungnya eta ngaranna ngaceng pilih nya. Ningali domba ngaceng, ningali main ngaceng, ningali hayam ngaceng. Lamun mobil kuah mah kudu diasongan wae. Kudu diasongan liang, kakarang ngaceng wae. Cuma karang ningali gambar wis ngaceng, aduh. Tegaul ieu mah. Tetapi kana kuah juga pilih. Ada kubukti mah bener, ada candi asongan mah kuliah anu nyata tuh ngaceng-ngaceng Pak. Eta ngaceng anu sok dengarana ambil kuah teh kudu di asongan wae mah ambil pilih mah teu kaopan teu kaop ningali nu herang-herang nu limit-limit sok ngaceng wae. Berarti normal eta nya. Anu ngaceng deui pilih. Iya, cangkuang hati.
pangceng katurun deui atawa sanajan ngacengna ditulungan ku ramona atawa ku ramo pamajikanana eta sarua ge wala yustara tulana den syaratakeun apa jalun metumai jadi syaratna salatika hiji bisa kawin deui ka pamajikan anu geus ditolak tilu teh kitu sote lamun salaki kaduana geus ngawajiban kana jadi pamajikan bari ngaceng teh ya bukti ngacengna bukti ngasupkeunana tuluy ditolak tuluy beak idahna jadi syarat kan kabijak cai mah masal asup we kan jan saelol oge wa bangalongok itu bahasana wadalika lan utawi kono-kono itu ikul ayati kana ana ayat ngan Allah Ta'ala metolakeun bahwa awal anu ditolak tilu haram kudu dikawin deui kecuali kudu kaselan heula ku salaki kadua wal hikmatu lan utawi hikmah lan rahasia istirati tabiling dalam dan syaratakeun diselang heula dalam dan syaratakeun diselang ikuatan piru mabur ikuatan piru mabur minis tipa ima saking nuhoni barang saking nuhoni tolak yamlikuhu kang bakal ngamilik yahud imah minat tolaki bayani saking tolak jadi maksudnya supaya kaselang deui teh supaya tolakna anyar deui jadi boga deui tolak hiji sudah bedeakan tolakna geus beak geus oper tolak tilu manita kata hikmahna aya muhalil supaya boga ditolak wa yukbalu lan kudu den tarima yukbalu lan kudu den tarima apa qauluha kaule botolak kok aya botolak kok ti tegese ka wadon kang den tolak tilu maksudnya pitah lilin ing dalam ngaku diselang geus kaselangan wan kita idatin ngaku tetep idah inda imkaninya mereka kongan dan mereka mungkinnya waktu idah wa in kadabaha lan sanajan ngagorohkeun ing mutolaqah sapa asani jauh sekadua diwatihi ing dalam ngaku ngawati ieu sani laha kadue mutolaqah diwisri isbatihi karena susah netepkeun wati seari utawati imah itu manya urusanana teu hese ditetepkeun anak karena sok diduaan wae eueuh bejana kitu warna dukun batur sudah wah wedadaat lantet kalang aku ya mutalako atau ya wadonnya nikahan ing nikah wan kidoa idatin lan ing tutup idah wa halapat lan sumpah ya wadon alaihi ma ing atase nikahan ing kidoi idah jajaman kemenang wijau zil awali kadue salaki kahiji apa nikah deui ing wadon wa in dunna lan sanajan den sangka apa kadibuha gorohe ieu wadon diamal ibrota kana satune kangen bilang-bilang fil ukudi lan akan iku bikauli arbabiha kau piro-piro wong doe
pira-pira wong duwe ukur wala ibrota lan ana den bilang-bilang iku maujud bidonin kalawan sangkaan la mustanada kang ora nosana iku maujud kang ora nosana iku maujud laha kaduwe don pamajikan geus ditolak tilu teh ngaku kaula teh geus kawin deui geus beak idah geus diwati deui heula sumpah mangka meunang salaki kahiji kawin deui sanyaya disangka bohong eta awewe sangkana bohong kunaon kana dina akad-akadan anu sok dibenerkeun teh adalah kaul jalma nu boga akad dibilang-bilang natenya dibilang-bilang sangkaan anu teu berdasarkan dalil sanad itu maksudna dalil nu kuat kalau walau bida alana mengaku sopasani salaki kadua alwat ing diwati ngawati wan korotulan ingkar ing sani atau ing wati atau kalau lagi ingkar wadon ing wati lam tahilla mangkana halal ya wadon lil awali karwe jauh jekang kahiji halal dikawin deui maksudna bahasa halal teh jeung haram teh ari haram teh meunang dikawin ai halal meunang dikawin walau qolat lana meunang dikaya wadon lam anti kalau nikah ingsun ana nikah ingsun sumakan dabat maka kali-kali ngagorohkeun ieu wadon nafsa ing date wadon wadaan lan ngaku deui ieu wadon nikahan ing wis nikah deui bisartihi kalawan syarat teh nikah jaja mangka wenang lil awali kadue salakikan awal nikah wadon din sodaqoha lamun ngabenerakeun di awal ing wadon ngabenerakeun di awal ing wadon walau akhbaratu lamun ngakabarkeun wadon ing awal ayo mutallaqatu tegese sapa wadon kang wis den tolak tilu jauh jaha ing salakine mutallaqah al awwal kang kahiji annaha ing satune mutallaqah atau wadonnya iku tahallalat wis gawe kaselangan ieu wadon sumarojiat mangka kali-kali narik deui omongan maka kali-kali narik deui ieu wadon maka dapat dan koroh ieu wadon nafsaha ing date wadon kubilat maka kubilat tarima pada wahab pengakuane ieu wadon qabla aqdin ing dalam sadurunge akad nikah alaiha ing atase wadon lil awali kadue salaki kang kahiji mimitiana teh ngaku geus diselangan kaula teh ku salaki kadua pek teh ngaku deui ditarik deui bohong tapi bohong tapi bohong nya da HP enak we mimitina mangeunah bohong kaula teh ka anjeun deui tapi bohong untung teh nyeri nawe kumaha ya kudu tarima pengakuanana pengakuan kadua dina artian ieu teh teu meunang dikawin lamun ngakuna samemeh akad kawin deui ka salaki kahiji malaya juju mangka meunang lahu kadua awal ponikah nikah wadon la ba'dahu orang dan tarima dalam sausane akad lamun ngarujuk pengakuan Islam sampai akad eta
tegese ora den tarima apa inkare wadan atahlila ing diselang ba'da akdil awalin lan selesainya akad tikah ing salah kita hiji di anna ridoha kana satune ridone wadon binikahihi kalawan nikah deui ing awal iku yata domanu nyimpen ieu ridho au itiro pa inga makna ngaku ing makna ngaku biwujudi tahlili kalawan wujud kaselangan palayuk balu maka den tarima minha saking walin opo hilapuhu sulayane ridho kecuali lamun bodoh mereka majikan itu apa lain sodakoha dan sanajan ngabenerkeun dan sanajan ngabenerkeun ing wadon sapa asani jauh kadua sanajan ngaku salaki kadua teh henteu ngawati kokoe makna ridho eta nyimpen kana makna ngaku geus diselangan geus diwati geus dikawin deui geus diwati geus ditolak ada mil isobati ing dalam orang anu ngawati di anal haqqa kana satune hak ikut ta'al laqo cuman terlihat berawali ikut ta'al laqo cuman terlihat berawali kalawan salaki kahiji cuman terlihat teka salaki kahiji palam takdir mangkono kawasa sapa hiya ya wadon wala musaddiqu halan ana sapa jauh kadua kang benerakeun wadon ana orana sapa jauh kadua kang benerakeun wadon ala rafihi ing atase laporane unjukane musaddiq atawa sami kama kaya mungguh kaul Atta kamus aweh fatwa bikal nama sapa jamun ulama akeh Basai hina setengah saking kira-kira guru isun sadaya Al muhakikina kang ahli tahkikan ahli nganyata-nyata hukum Ratimatun utawi kelaikiku sasampurnaan sawiji innama yasbutu pasina tumetep apa tolak kal ikrori kaya tumetep ikrar bihi kalawan tolak bisyahadati rajulaini kalawan saksi lanang roro ini kang merdeka karone adlaini kang adil karone dina pengakuan ge kudu aya saksi dua dina nolak oge kudu aya saksi dua yang bisa ditetapkan eta hukum tolak nya kitu deui ikrar lamun dihareupeun hakim kudu aya dua saksi mun ikrar oge dak lamun ngaku kudu aya saksi kala yuh kamu maka dan hukuman biwuku'ihi kalian hukuman oke biwuku'ihi tibane tolak bisa hadatil inasi kalawan saksi piro-piro wadon sanajan opatan walau ma'aro jundin dan sanajan sarta lanang sawiji au kuna tawa sanajan ono iyo inas iku albaan papat walabil abidi lan orano tiba kalawan piro-piro abid wala sulaha ilan orano kalawan sulaha walau sulaha lan sanajan
wakana lan sanajan ono apa apis ku paseke iku bi ikhraji maktubatin sok metuakeun waktu salat fardu sok metuakeun migawe salat fardu an waktiha ado saking waktune maktubah bila udin kalau nama udin kamari dina tolak teh aya ngaku tolak aya tolak shoriha tolak kinaya aya ngagantungkeun tolak tolak itu make saksi dina nolak kudu aya dua saksi dina ngaku tolak ketika dilaporkeun hakim kudu aya dua saksi manehna kamari ngaku aku naon saksi kan ngomong wa yustaratu laden syaratakeun yustaratu laden syaratakeun adai kaduwe nekani saksi wal qabuli lan kalian tarima kesaksiane an kalian tarima apa ayas ma'ahu yen tangarungu ieu rajulayani ing tolak wayu bisiro lan yenta ningali ya rajulayani lan yenta ningali ya rajulayani al mutalliqo ing jauh kang nolak dina nuti dan mereka ngucap bihi kelawan lapan tolak Fala yasihu mangkal nasah opo tahammulu huma kata teh mimha atau wahamu Raiso mangkal nasah opo tahammulu huma alhamdulillah gawane rajula ini as-sahadata ing kasaksian itu madan karena tetegenan ala sauti ngatasi sorak tolak min goi ayya roya saking orang yang tani ngawi ya rajulain al mutalliqo ing lanang kang nolak dijawajis tibahil aswati karena wenang saliru piro-piro sorak karena wenang saliru atau karena mungkin saliru piro-piro sorak wa ayu bayina lan yenta matelakeun ya rajulain salat tibana tolak ti dua saksi wa ayu bayina lan yenta matelakeun ya rajulaini labdo joji ucapan salaki min sorihin bayani atau min sorihin saking lapan tolak soriha au kinayatin atau lapan tolak kinayah wayuk balulan dan tarima pihi ing dalam tolak opo syahadatu abil mutolakoti kesaksian bapak wadon kang den tolak kesaksian bapak wadon kang den tolak wabni halan anak lanange mutolak in syahida lamun jadi saksi abi lan ibnuha hisbatan karena Allah tadi titah nangtung jadi saksi nangtung sorangan tah saksi hisbat titah kuli jadi saksi enak bayana mang jadi saksi digaji 100.000 eta kuli jadi saksi enak kul alai saksi hisbat saksi hisbatnya nangtung sorangan tanpa dititah jadi saksi tanpa dikulian jadi bab kesaksian mah senajan bapak anak awewe atau anak lelaki na awewe menang jadi saksi dina tolak karena madorot kata awewe
walau ta'arodot lan namun peraya lan namun kelawanan apa bayinata ta'likin wa tanjijin saksi roro kang aku taklek tolak wa tanjijin lan ngaku lastari tolak kudimat maka kuwinginnya kenapa al ula saksi kang kahiji ngaku taklek tolak gantung tolak ya nama aha karena satune iku sarta ula karena satune iku sarta ula opo jiadatan wuwuh opo jiadata ilmin wuwuh weruh bisi mai takliki kalawan ngarungu segata lek tolak Maslum firrojaati wa